Teh Yuyus, Teh Tina, bade kamarana ayeuna. Kaleresan aya Om Ius. Om Ius, tukang jahit teh paling mana? Mun si Om Ius, di mana pang tuduhkeun? Oh, apal. Eta mah cuman aya dua posisi tukang jahit teh. Anu hiji namanya lurus golongan 1 kilo. Lurus dia belok kiri 2 kilo. Tapi aya nu caket nage. Lah nyom jauh-jauh ting caket begi sih. Oh, nu caket. Om Ius mengalami bewak tuh sari tadi. Ayo Ayus, yuk. Yus sempat jahitna. Oh di dia nyantosnya. Ayus mah tela. Punten. Enggak. Yus, dikaget. Udahlah. Yus. Naon deui Aeja? Aeja teh rek minta maaf ka Yuyus ngan anu kamari Aeja ek nikah sareng Dinda. Tah ngan Aeja teh dek napangan Yuyus teh. Aeja teh sibuk pae ku padamelan. Terus muntos dimaafkeun rek naon? Ya teh Aeja mah hoyong uihan deui sareng Yuyus. Kumaha mun urang mulai di awal. Maaf ayeuna mah teu tiasa. Kitu kunaon teh biasa. Dulu Aeja ninggalkeun Yuyus, ayeuna Aeja tiba-tiba hayang uihan deui ka Yuyus. Aeja ari kamari ka mana wae. Mengapa kau lebih memilih dia, lalu kau tinggalkan aku tanpa tahu sakitnya aku, dan kini kau telah disakitinya. Lalu kau datang padaku, tanyakan keadaanku. Tina mah apalah Aeja nu ngajait nama menitung jadi wae. Ya maaf Yu, dari mana teh? Bener lah. Santos deui uy wae. Lan digawe ulin bae lo itu pegawai numpuk. Teh heula Om, teraya komplik heula tadi teh. Komplik naon? Awa digawe. Mas, jangan satu Om, abi damal deui nya. Digawe. Tah kita benar digawe. Digawe. Ya digawe ya. Nu gadungna Om kita mah. Anu, bisa karena nu jarajan nu. Aduh, Om Ius. Kabur ah. Andai. Mau bisa kabur ya namang. Wes. Aduh, Om. Maafin saya, Om. Saya janji gak bakalan ngulangin lagi, Om. Maafin saya, Om. Naon maksudna? Ngabebodo, kakolot. Naon maksudna teh? Pamali doraka teh kakolot taos kitu. Maaf, Om. Saya jangan diapa-apain, Om. Bakal dibawa ke balai lamun ngabebodo baik itu mah Tanjil. Nyaan sama diuruskan ke balai ku aing Tanjil. La ilaha illallah si Tanjil yang ngabebodo kakolot sekali-kali dia awas ya Tanjil. Bisa-bisa di penjara. Nipu cara anak itu mah Tanjil. La ilaha illallah Tanjil. Adio. Tanjil bisa tindak pidana iki mah di penjara 3 tahun 3 bulan 3 detik sia Tanjil. La ilaha illallah. Alah budak teh molonyon. Sigit tara banget molonyon namanya, siga muli. Awas sama kanya human sia, dituntut ka aing. Tanjil. Ji, dek ka mana man? Aeja, kamari aya awewe nu ka bumi.
Ji. Nah apa disaha? Sahur apa? Tapi awewena balik deui. Kunaon sanes diudag. Ku aja ge geus diudag ngan awena teh halimeun. Ye, ceritanya ditolak. Kasihan deh lo. Ji. Maledek we kalancek. Awas lamun ngenta jajan mah moal dipasihan. Enji mah nunkeun jajan teh kapa, Dek. Ja. Anjel. Ngadenge mah mana teh geus ditolak ku teh Yus lain. Heuh. Najel bisa apal. Aduh ieu mah euy, kabar teh kuat ku langsung nyebar kieu. Nya apal dari dewek. Tah rasakeun. Kos kitu lah nyeri hate teh. Tong kitu Jel kababaturan teh. Ayeuna lamun ngarasakeun posisi siga urang, sok deuk kumaha? Lamun aing nyeri hate, nya ceurik di kamar bari nangkep puguling. Jali, Naon deui? minum jamu di Imah Pagupron. Hidupanmu bagaikan sinetron. Rasa cintamu kasih sayangmu kini ku sendiri terbaik di dalam sepi kembalilah kekasih hati Ayo. Nangol. Nah, sia. Ngabelak dulu. Yom. Nah benar gitu digawenya. Om eta mah nu gadung Om. Oh, Jangan satu Om, abi damal deui nya. digawe. Ulah. Nganggur. Om. Lan digawe ulen bae lo itu pegawai numpuk. Teh heula Om, seraya konflik heula tadi teh. Komplek naon? Awa digawe. Geus diadu jeung aing ge. Ya anak nagar lu. Yuk. Oh iya. Biasa. Kami tinana. Nuna. Yuk. Yuk. Ih, Om Ius sama di. Mun Om Ius, buru sih tuduhkeun di mana?